Teteh Yuswa sabar tahun teh? Ayo mana bikin 20 tahun. Palingan tuh dah. Seger keneh teteh. Ari Aa, Yusuf sabar tahun. Yuswa, oh Yuswa abi mah nambah 2 hiji. Hajakeun tak kataeun. Kawing mah nyala jadi pada dibejakeun ka pamajikan sok. Oh, dibejakeun sok deukeun. kawing mah teu nginjem Oh, sok buru lah. Aing rugi 200.000, aing mah percaya tadi nadep. Sumpah wing mah teu nita bos. Bodoh-bodoh kan bayar 200 daripada ku aing dibejakeun ka pamajikan sok. Berarti teh tadi teh Aa teh ngagombalan neng teh geus gaduh pamajikan, geus gaduh budak. Eta Dasar lalaki bayawak. anjing. Anjing. Hujan ngaririncik, udut tegap lah gitu teh. Yang udut euy, kita boga duit gitu. Anjing. Sugan aya milik atuh pahareup mah. Turut 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 turut. Aduh, hujan. Bade ka mana, A? Bade omong we ieu teh geuningan lontang lantung geuningan. Karsa di bumi wae, tapi bade ka mana? Tuh aman temen nyalirak ieu geuningan jaban di pos ronda, jaban hujan, bade ka mana? Menuju ngiunan ieu Oh, bade aya ngiu- rencana. Emang teteh bade ka mana kitu? Kita bade ka payun. Keatungan tosan raat hujana bisi udur ulah hujanannya. Ade di dieu mah teh nyalira-nyalira mah paur. Sok seueur anu teu pararugu jalmina geuningan. Paur komo ayeuna si teteh cantik geuningan jaban. Sok harolang we abi mah kitu geuningan. Apa abi di baturan di dieu bisi aya rencang mah. Bios teh diantosan dugikeun ka poek genan di dieu ku abi. Lurus A bade ngarencana. Nuhun atuh karunya si teteh nyalira di dieu bisi aya nu teu pararugu. Cuban hujan tuh, jaban tos poek. Teteh bade wina ka mana? Abi bakal di itu. Ka mana kapal itu teh? Bakal di toko. Oh, kapal di toko. Teteh tos gaduh caroge. Acan A. Acan ya? Sugan teh tos gaduh caroge si teteh teh gini. Atuh jing we ui. Jadi aya priodi. Itu dah abi mah nyalse ieu abi mah tara ka mana dah. Nyalse abi mah sok we ku abi di baturan ku abi di dieu muhun. Teu naon, da abi mah nyalse ieu. Bios padahal mah da abi mah ludeng nyalira geng. Jadi aya priodi. Abi si aya naon, aa teh khawatir ka Neng gini kan si mandi di masuk jalan-jalan nu karar itu. Oh nanti Oh, sami-sami teh. Nanti teh kita di balik mana? Tah di mati pengker caket. Oh di pangkat Tah di tadinya. abi mah di pengker di dinya muhun. Oh, mana witi di tebi teh. Tuh abi mah orang dia caket. Teteh Yuswa sabar tahun teh? Ayo mana bikin 20 tahun. Palingan tuh dah. Seger keneh teteh. Ari Aa, Yusuf sabar tahun. Yuswa, oh Yuswa abi mah nambah 2 hiji. Benten setahun. 2 hiji abi teh Neng. Banget geus kolot gitu, ngaku-ngaku 2 hiji. Pokoknya hayang san PS aing teu boga san duit. Wah, ieu carana yeuh. Cik, itu si gampang kipi li nah, jangan wewe. Ah, sana na. Teteh lebih cantik. Bagus, bagus. Mang ada kibri selingkuh ku aing bejakeun ka Teh Windy, tah pokona nama. Bejakeun ku aing ka Teh. Hajakeun tah ka Teh Windy. Yuk, yuk.
Saya ke mana tuh? Ada aing FPS semoga duit. Hah? Nolong Mang Ade bukan dek naon. Ah, kok aing bajakan gitu kata Min. Ya pun ponakan ya teh. Ya mah rada kieu geuningan. Rada celembeng salit. Aku kok Ganeng. ya, Cicing. Saya kemana? bajaan teh. Ulit tapi tak boga duit FPS. Cindit kali itu. Kamu sama kolot. Jig, main PS mah kali itu, Jig. Biasa pun alo eta teh geuningan. Pada kitu budakna teh rada pika sebeleun. Udah dia mah di karungan kitu mah geuningan. Beri sebarang muka Ade berang gitu apa? Ajit. 2000. Macam mah ayeuna 2000 main naon emang ada kepikiran ber duit aing 2000. Ah. Sigan goblok Mang Ade ku aing mah. Delekeun we. Oh, kalau ada usaha itu ngeureun. Langgaran teh duit. Lah gerak di mah ade om kodang harus bisa. Bos, Kunaon sih teh kacaprok sorangan we? yo Mang Ade cai we bos aing. Ngeprank. Ngeprank naon ari sia? Jadi kieu bos ya. Tah kabaran aya bos. Yo cek Mang Ade teh nginjem 200.000 bos. Lu bener aja maneh? Bener bos, bener. Sabaraha pinjam duitna? 200. Ade bohong maneh teh ieu teh. Bener. Mang Ade. Dira dibalikeun aja mah Ade. Aing ge bakal digantian, pentar langsung ke Mang Ade di pos di situ. Di mana emang di pos itu? Heeh. Oh, Bos siap, Motoyong. siap. Aduhnya bos. Oh. Oh, itu mah Ade itu ku aing. Ade. Halo, Bos. Si Burik tadi kan dititah ku Mang Ade nginjem duit 200.000. 200.000. Oh, 200.000 naon? ai tadi si Burik ngomongnya cek Mang Ade 200.000. Sok pentawe langsung ka pos di dieu Mang Adena cenah. Kerasa teh. Saya nginjem duit, ingat nginjem duit, Bos. Itu sah itu. Nah. Saya nginjem duit. Tadi si Burik ngomongnya dititah ku Mang Ade 200.000 buru bayar. Nah, geningan juga nginjem duit kau, Bos, geningan. Nya Jangan teh 200.000. nyamuk ngomongna cek Mang Ade. diberenya? Dibere kurang 200.000. Si anjing aing digawean ieu. Tah digawean ieu mah aing. Gawean kumaha nya pokona duit urang gantian buru lah. Cih, Dewi mah teh nyaho yang mah teu Ah, bodoh teuing. Wing mah teu ngita, wing mah nyala Oh, jadi geuna. pada dibejakeun ka pamajikan sok. Aduh, Oh, dibejakeun sok deukeun. Dewi mah teu nginjem nah. Oh, sok buru lah. Aing rugi 200.000, aing mah percaya tadi nadep. Sumpah wing mah teu nita, Bos. Bodoh-bodoh nyala kan geuna. bayar 200 daripada ku aing dibejakeun ka pamajikan sok. Anjing mah aing kalau kacemul atuh iki. Buru-buru alhamdulillah 200.000. Aing mah. Atuh, Bos. Atuh kasih burik na wae lah. Mung. Aing dititah ku Mang Ade ngomong naon ke si Burik. 200.000. Digawean ieu mah kieu carana mah. Wing mah teu nita acan, wing mah kasih burik lagi na. Ieu uang muka tutup cucungik mana? Daripada ku aing nepi. Cucungik naon deui wae. Oh, daripada nepi daripada burisa ti pamajikan sok. Baru kan 100.000 deui. Hapus gitu nih. Ah, lila lah. Anjing nih. Goblok si Buriknya. Aing ya kakak hapus iki cara punyuk, burik, siap punyuk. Aing ada di batian gitu aing 200.000 jadi batian 100.000. Lebok ade ku aing digawean. Ya. Kita tadi kita terpercaya umur 2 hiji teh. Kapan buktina geus kawin? Eta mah barudak sok hareureuy eta teh geuningan teh. Ulah dianggap nyaan bohong eta mah. Berarti teh tadi teh teh ngagombalan neng teh geus gaduh pamajikan, geus gaduh budak. Eta Dasar laki bayawak. aing dikepret ya. Aing ngapus 2 kali anjing. Duit jebol 300. Coba dikepret ku awewe. Anjing gara-gara si burik. Punyuk, burik. Anjing deh. Wah, aing mun kapangin anjing. Anjing keur mah teu boga duit aing deh. Anjing. Coba nyeri duit soplok aing. Anjing burik. Cair 200 gawean paling mangki beli. Ah, hieur. Awas ku aing lamun kambangi teh dari. Pas sia kambangi ku aing. Sia kan. Ampun Mang Ade. Sia kan. Aduh.
Anjing, untung mah ada numpak telepon pada gelut awak 6 bulan. Si kapamen bang.